ayah sahabat azan begitu nu komat nu sajen ditebak ku Kangjeng Nabi ai tadin sanu azan pulan deui kecuali ke aya uzur lamun eueuh uzur mah mana nu azan etalah nu komat jadi diborong nyana nu azan nyana nu komat ulah beda-beda Zaid azan Umar komat ulah kitu nya nu azan eta nu komat kami mazhab Syafi'i mah azan tangan sakadar sunah muakkadah hungkul geus lamun teu azan teu sampurna hanya menuju kesempurnaan hungkul lamun teu azan ge jadi bae teu kudu ada salatna teu azan ge mata di mazhab Syafi'i mah sorangan teu kudu azan qomat bae cukup urang salat zuhur sorangan bae teu kudu azan aok-aokan qomat bae Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatus shalah Allahu akbar la ilaha illallah salat lobaan duaan sorangan qomat mah kudu bae sunah. Nah, ditanyakeun pan kiai salat aya lobaan naon aya batur atau duaan aya nu sajen sorangan kabilu kumata sia-sia sorangan ge gitu Kang jin ngamakmum ka sia. Oh jin mantap ge sia sing ada salat ti penting sorangan teh awas ya. Awas besi-besi kieu dong urang salat Isya sorangan bae di masjid. Geus sasahaye haji urang qomat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatus shalah Allahu akbar la ilaha illallah salat urang sorangan ye aya pan di tukang jin mamungnya na dehem cukurang sae tanu dehemnya salat sholli fadl aisha ya barakatus lillahi ta'ala nu bagus mah cek Imam Syafi'i mah imaman tekadkeun bahwa di tukang teh anu berjamaah imaman lillahi ta'ala Allahu akbar biasa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rakaat awal rakaat kedua rakaat katilu urang teu beres cek jin teh ku kieu salat teh ditarik we ku jin diseret dikaluarkeun loba eta nu kos kitu karena sing hade diseret ku jin ada sing hade salat sorangan teh antaran jin deuleukeun lah jin deuleukeun wah teu beres salat bisa mau parokoh jin di tukang wah teu beres ini masalah ya tidak sunnah bae qomat ieulah azan geus urang kuari nyaho sasakalana azan hiji ieu nyaritakeun masalah kabingungan lain bingung hayang boga pangundang khusus pikeun salat ternyata ieu hasil mimpi adalah azan pasti terapkeun di subuh ieu ditambahan ku Ki Bilal make as-salatu khairum minan naum datanglah kuari ka urang alhamdulillah kegunaan azan hiji dek salat geus puguh sunah nomor kedua di mana orok lahir ka dunia nu katuhu adanan ku bapana mun aya bapana mun bisa mun eueuh ku sahabae nu kenca qomatan maksudna supaya nu pangheulana kadenge kunyana undangan salat azan ngaranna abeh begitu gede nyana teu kudu hese deui engke salatna lantaran pertama nu kadenge kunyana azan gegiraan mata bapana nungguan mun pamajikanna keur ngaheujeun maka mana tungguan bisa lain yes langsung adanan Allahu akbar Allahu akatuhu urang gadeuleu orok sok hiji beres kenca Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah beres sampai selesai kedua katilu nalika maot dek dasupkeun ka jero kubur azanan sarua bae ngan ulah qomat lantaran eueuh salat pan di jerona tu beda nya geus azan anu endek asup ka jero kubur disarupakeun kana azan nu kakara kaluar tina rahim ibuna ngan antara musabah jeung musababe kudu aya wajah parkuna wajah parku teh wajah bedana ari kakara kaluar ti rahim make qomat lu asup ka jero kubur mah ulah make qomat sakitu bae tuh nanti kurang lamun nguburkeun anu palalinter mah ulah make qomat aya sok ustad make qomat teh ulah digenggerekeun besi batal jadi ustadna
Dabkan si isinin ke betoel mama ngajina di mana coba tanyakan ke kiai gitu eta si aing ngasukeun naik ulah haju ditegor abong-abong urang geus bisa teh jangan pakai koma tuh waduh jangan ge marah mempertahankeun marah banana itu nama ribut be ulah kitu antapkeun bae heula antapkeun okos kula pernah nguburkeun di hiji daerah lobaan jasa barang geus kitu aya kiai cak kiai teh ai cek nanya ka kula kiai di mana ye mait kuduna di dieu bae di hareup lantaran belah ditu aya pagar kawat belah kidul teh pagar kawat di dieu bae di hareup cek kula teh ye geus aya kiai nu datang ulah tetep di ditu bae di pagar di ditu bae belah ditu kula mah mundur bae sabodo nya anak dat bae tetep ditu digulusurkeun cara kangjeng Nabi cenah kieu lamun nguburkeun teh di ditu bae dia ulana cicing bae cak anu kuburkeun teh atuh kubakeun kiai kieu atuh kunyana ditarik ya Allah nu daek muka pagar pan jakawapan mangkaning takal kadongdong gede atuh kiai pan nyabut hakan ku sia ya sia kiai kolot teh kos kitu tah pukuna mah mempertahankeun udeng-udeng kajen kumaha ge kula seuri we ayo dia efek teu kacabut kunyana teu kacabut kawat tuh tetep cenah kudu di dieu bae bongkar aya tah didinya setengah jawara kiai atuh hese-hese amat atuh di hareup ae lah kudu ngabongkar pagar sagala engke kudu magerkeun deui kiai daek magerkeun deui cicing bae nya naga si hareup bae tah hadena gaya ustad menang aing aing seuri bae dinya hakan ku sia lah untung mah urang pahakan-hakan we lah geus puguh di dinya teh aya pagar katmun kitu mah ulah kitu mantak nanya kiai kunaon itu mantak di dia itu aya pagar kawat banyak kudu dia oh heueuh atuh mantak naon bos kitu ieu mah kulantaran nyana hayang hebat lantaran kolot nyana asap paku pagar pagar jajar oh kitu sia malah masih anu nyabut si anu nguburkeun si anu adzan aing mah atuh tenang merdeka aing mah teh aya hayang kalem teh kos kitu eta nyana geus patak bantuan atuh aing nya ieu nu ngabantuan deui tolol teh masyarakat kampak cek geuna kampak ngan aya teh jelema nu tah mantak jawara teh ya bagus tah kos kitu datang ka dinya samping lagi geus dikadieun kacangkengkeun kiai hese-hese amat atuh di dieu bae lah ieu sunah-sunah ge pa dieu waduh engke kudu diterapkeun deui kiai lain mager cicing bae nyana teh di dieu ya gagar ya kos kitu bae sapira utama doa ieu ge lamun aya anu ngamburkeun azan hantepkeun berarti nyana teu ngaji jamul jawame jadi tengah ngaji tasbihnya nanti ya nah iya wajah parkuna ulah ngasupkeun ka jero kubur mah ulah make komat adzan bae lantaran bedana hari orok mah dek terus ngalaksanakeun salat ai di jero kuburan mah henteu geus asup adzan begitu diasup ka dieu huluna ka jero kubur mulai adzan pas ke ditampak sup ka jero kubur mulai adzan Allahu akbar terus bari digolosorkeun ka handap terus sedang ka jero selesai ulah geus di handap teu naon teu nama utama nama begitu huluna asup ka jero kubur tek kakarak adzan ya Allahu akbar abeh pas nyana asup ngadenge suara adzan langsung teger hatena mulai asup ka jero kubur nyana deuk pisah ti alam dunia ieu ieulah ngaranna kiamah mulai yaumil akhir teh amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi tawal yaumil akhir teh mimitina adalah kubur asup ka jero kubur eta geus yaumil akhir poe akhirnya na geus moal manggihan Sabtu deui moal gajihan deui geus geus yaumil akhir geus moal aya geus mantap begitu asup kadinya azan pangheulana nyulkeun kadenge ketika asup ka jero yaumil akhir azan abeh tenang di jero hate di jero kuburan tuh gitu ulah haju riweuh asup ka jero kubur teh suara ieu suara itu suara pan urang ku adzan mah cari cing kabeh begitu asup ka jero kubur adzan kabeh cari cing moal anu ngobrol mah naon Allahu akbar jadinya asupna tenang lamun diasupkeun anu eta teh pabeulit tah kakarak geus aya geus di jero kakarak adzan bagus mah bagus kurang doang
nah bagus bah ketika asup tek urang caricing azan Allahu Akbar mana deui dek beberangkatan urang azan heula sunah ke Surabaya urang sunah azan dek ke Bandung urang sunah azan heula di Lawang Allahu Akbar azan mana deui di mana-mana aya orai di imah urang aya orai hideung eta sunah di azanan heula ulah waka dipek-prekan bae azan heula aya orai ngaringkel atau orai lelempangan di bilik atawa aya orai di mana bae azanan heula mun warna hideung Allahu Akbar sampai selesai teu kudu qomat jam mal salat pan orai mah teu azan we engke nya cicing we atawa kahandak ngagepluk mun gagal ngagedepluk nah iya anta petinggalkeun ku urang teh mun aya bae parancahan ku urang wahai orai maneh teh ieu cicing lain di tempat maneh ieu mah tempat kula sakeluarga di dieu atuh kadatangan ku maneh di dieu teh ieu teh jadi gangguan ku ayeuna sakitu mun maneh orai asli silahkan cicing di dieu heula mun maneh lain orai asli mangga geula nyilib tutupan atawa antepkeun tutupan bagus plek menang bangsa 5 menit buka mal aya mun jin mun orai asli ngaringkuk paehan berarti sia lain orai jin ye orai bener sia nah paehan kurang bener orai asli lamun orai jin mah tetep bae ieu eueuh kajen kuku mah atawa ngolosotnya na nu kapanggih kuku lama ngolosot oraina sok gede kieu sagede leungeun aya liang leutik mah urut kancing teh urut kancing baheula tah kancing kolot baheula teh anu make bor teh tah aya oraina sagede kieu hideung lumbatna asup kadinya mah pan heran urang pan oraina sagede kieu tapi asup ka liang teh oh berarti lain saorai-oraina tuh kitulah orai entek teh cek Kangjeng Nabi izan nu dialif shalah di mana-mana di azanan salat adbaro syaiton setan kabur asal ngadenge suara azan setan kabur lahu dirotun bari tepirit-pirit hitut setan hitut lain hitut leutik hitut gede duruk eta hitut gede mana dut jadi di mana ngadenge suara azan setan geus kabur bae geus pokona mah datang ka mana hatta la yasma'al adzan sehingga nyana teu ngadenge suara azan mun masih ngadenge kene suara azan wadah kabur bae terus padahal kuari mah makari make speaker idi aya Allahu Akbar kabur nyana ka pasar kemis di pasar kemis aya deui nu azan Allahu Akbar kabur nyana ka pondok di pondok aya deui nu azan ngan letik suarana aki-aki di pondok nah aing rada deres cenah di dieu mah teu pati sieun teuing aing pendeknya nah ieu mah ieu azanna ieu terus tetangganya teu ngadenge suara azan ka mana lompat geus bae eta mah Kangjeng Nabi idza nu dialih salat akbar setan di mana-mana di azanan salat teh nah setan kabur lahu duratun itu terpirit-pirit hatta la yasma'al azan sehingga teu ngadengekeun azan kakaraknya geus teu kadenge azannya nah waduh aing disiksa cek ini istirahat ngeunaan ngan rokok lisong aduh mana